Rujak, Dede. Rujak kalapa jeung gula beureum. Tu bedog, Dek. Di Abah bedog. Upang bukaan wan rujak dawegan. Eta na mana tuh lumur eta na? Ulah wadah caina. Urang perungkeun eta na batokna. Pantinya mah. Aduh. Eta dilodokan mah kaur meunang. Ukur Kurna? kalapa jeung ngerujakeun. Heeh, Mak, jeung gula beureumnya cocok. Upang bukaan. Nang di mana atuh loba kalapan? Nang Abah di naon? Nang batok kadang. Heeh. Hayang abinya. Pukur ya tuh hiji naon teh. Eta ngayang-ngayang ieu rujakeun kabeh teh di dieu. Teh dibere di alas. Mun saeutik kamere mah. Urang kaya saeutik teh makan. Ulah ku sorangan Hayang ngarujak sorangan. Boga kulano. Nang maet bae lagi dieu teh nang dieu. Atuh rujakeun ya kabeh teh mah aing rujakna nih kukur heula. Sagala rupa tanggal. Teh 2 siki loba. Teu tanggal mah beranghakan atuh meureunana. Rujakeun yang kukur dieu kabeh mah. Teh gulaan gula-gula aya keneh mah. Mak teh boga gula mah. Lapor. Gitu boga aing komo ngukur kayak cangkul. Ieu mah pan geus menta ieu hiji ayeuna isukan hiji. Oh, bakat cekel ngawi mah menungtut di awet-awet aing mah olah sabaskom maklak beak. Si atuh nyai dikadeurkeun itu saeutik ieu mah da kolot tuh asak nih. Di dawegan ge eta ieu tah. Ieu kolot tuh. Di eta sok baku aing teh. Tah eta si usur teh ngukur mah. Ngukur hauk sahulu aing mah yang nyokot sadua-dua bon okot pokok. Atuh pan yang isukan hiji ana hiji. Aneh selama. Kadiekeun. Hiji ewang. Apa loba ieu itu? Tabun kolot itu mah kolot nih. Kita budak heran aing mah. Kita dikukur kabeh kumanehna. Ika we nu minta asakna atuh olahna. Di segala rupa teh kumaha. Yang bentet sorangan aing ini geus jelema rayap mangkoyan-koyan sakieu ai mah nyokot teh jeung 2 hulu. Dari bulan nang aing meureun kamari nang nyolong mun taya keneh. Kudu di ini kepagawean oge jang berang teh. Ngatepung. Opok teh kunaon di celan.